Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official di antawisna neangan Bapa. Ayeuna teh nincak bagian ka-15 para mitranya. 15 episode atuh para mitra nyangakeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pang beberamana. Upami hoyong dongeng anu tamat para mitra dibuka di playlist nanya. Mang Jaya Official teh para tos ngaluarkeun playlist nu seueur para mitra. Tos ngaluarkeun dongeng Mang Jaya nu rada seueur oge. Upami jumlah jam aya kirang langkung kana 60 banyak para mitra gitu nya. 60 judul atanapi 60 kelompok gitu nya para wargi. Di antawisna judul-judul dongeng sareng aya kumpulan video-video Mang Jaya oge aya. Didinya para mitra mangga atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ta ayeuna aya di playlist Mang Jaya Official aya carios nyambung judulna nyaeta ieu para mitra sadaya naonnya para mitra Kris titisan iblis nya uluh eta Kris titisan iblis mangga atuh nyangakeun para mitra neangan Bapa karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ke-15 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara batuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-15. Para mitra kaum dangu kacaturkeun numoro bangsat geus taak kaditu kadieu geus diteangan. Tapi tetela taya hasilna tuluy maruru ka imah biurpi. Didinya loba jalma lain lalaki bae dalah awewe ge meninga gimbung. Ari nu jadi sababna aya nu manggihan sarung ngalumbuk di buruan, pada ngadamaran, pada ngilikan, tetela aya nu apaleun. Eueuh kawas sarung Bah Daim ieu mah. Cek hiji awewe bari melong kana sarung. Nu keur dijejiwir ku Pak RT. Mana sarung Abah Daim? Cek Bu Anarti bari ti poporose ngadeuketan ana breh teh colohok bengong. Da nya manehna ge apa, tapi kulantaran bisi salakina kawiwirangan, sakilat aya ilham. Najan ambek ge kapaksa nutupan kasalahan salakina. Lain da sarung si Abah mah aya. Kitu pokna teh atuh buntu deui laratan teh. Pak RT gogodeg para mitra tuluy ngalak ngilik sarung bari pokna kasararea. Ieu mah sarung bangsat lain sarung Bah Daim. Keun sugan we aya laratan sejen, sareng sarung saha cenah tu ieu teh? Jung ayeuna mah geura badalik we da bangsatna mah teu beunang. Isukan urang paluru deui. Cek Pak RT bari nilepan sarung rek diampihan keur barang bukti. Ari nu kapalinganna naon Pak RT? Cek hiji lalaki hayang nyaho kana barang nu leungitna. Can kaburu aya nu leungit ka pergoman ten, jawab Pak RT. Lah, nuhun ari can kapalingan mah atuh. Sarerea nyarbut kitu atuh tuluy pating laleos barali ka imahna masing-masing. Ari bangsat teu kanyahoan saha-sahana dabi urpi jeung Rustini teu betus di dinya mah. Rek dibejakeun ka Pak RT isukan pabeberang. Tekung silila para mitra. Kaayaan geus jempling deui, jangkrik reang di sarada angin leutik ngahiliwir mepene nu rek sare. Ari bi urpi jeung Rustini nyararing keneh kawas nu kasieun bisi Bah Daim datang deui. Kacaturkeun Bu Narti harita teh ngagedig leumpang gagancangan. Hayang buru-buru tepi ka imah, hatena meuni geus ngageduk sagede peureup. Hayang gerapok nyarikan kasalakina. Barang datang ka imah kasampak pantomolongo. Bah Dawing ngadawung dina golodog teu tatapasinikan tawang nyarekan bari nulak cangkeng. Panon bolotot bakat ku ngamak. Aki-aki 7 mulut. Teu gableg cedok, teu gableg kaera, teu gableg polo. Kolot-kolot babarenjen ngabangsat ngadodoho nu lenok. Terus tunyung sia. Bijil ti imah trek nyoledornya. Na teu seubeus sia ku hiji sia, teu bentet sia ku hiji. Na teu inget kana pimodareun sia teh. Terus tunyung beuki kolot teh kalah ka beuki jucung we nya kana nyoledor teh. Bah Daim meuni calawak ngadenge nu nyarekan.
Teu bisa ngap bakatku kaget da caritaan bi anarti teh para mitra norostos lir kacang ninggang kajang. Jeung deui manehna ongkoh rumah sasalah, geus maling-maling ka pamajikan nu akhirna matak jadi guyur salelembur. Tok ngomong api-api teu ngarti. Nadi, nanaon anjeun teh gugur teu angin. Ujug-ujug kahuruan we nyarekan ka saya teh. Balagug, balet, bodoh, balilu, aki-aki genyul. Pura-pura sia, nggak dikira aing teh nyaho. Dasar laki kurang sasetrip. Saya asup ka aing mah, dikalem sia ku aing mah. Dicang-cang beheungna deuleu. Cek Bunarti amekeun tutunyuk bari molotot. Bah Daim kawas nu ditenok jung nangtung rumangyeung da sirah-sieun. Tuur linu indung sukunya nyautan tarang bancunur blus duanana ka imah. Berug panto hareup ditutupkeun karawak. Bunarti ngajewang palang panto. Siu krek dibabukeun kana tarang Bah Daim ngan untung Bah Daim ka guru ngabgero. Hehehe, Narti. Sabar atuh, sabar heula. Ke ulah luluasan kitu barina oge. Aki-aki pewet sia. Aki-aki terkojor rek naon sia los-los ka imah bi Urpi. Ngaheruan anakna atau ngaheruan indungna sia? Bunarti menibun celik kawas nu hayang ngerekem. Abah mah teu rumasa teu ka mana-mana. Koplok sia. Kawas kanu lolong wae ka aing teh. Ngarekan naon sia ka aing ha? Ngarekan budak redek hulu. Aing ge ngarti sia nyaho jeung nyaksian. Asana teh geus teu bisa dibungkir deui aya bukti. Coba jawab mana sarung sia? Nu belang beureum. Mana sia mana? Mana? Bari molotot para mitra. Ya sarung mah tuh dina lomari. Para mitra sadaya Bah Daim memang harita terada hareugeun. Cokot, mana buktina? Di keuman baseuh. Bawa ka dieu. Bunarti beuki molotot. Mun kongang mah hayang geura neungeul bakatku keheul. Ari Bah Daim kasedekeun da memang para mitra sarung teh murag di jalan teuing di mana? Da teu inget atuh dikitukeun makalah kangahuleng teu bisa ngajawab. Ya Daim. Ku kami geus kanyahoan sarung maneh aya di buruan imah si Urpi. Ngalumbuk dina taneuh soeh ngabarawak kawas urut ngabebekeun. Ya, cing jawab. Nya naon sia? Kalakuan naon sia di imah si Urpi? Aya naon? Deuleu, jawab. Da naon? Teu naon abah mah? Bah Daim beuki gugup. Daim. Ieu mah terang-terangan deuleu, ulah kitu peta. Geus kolot sia teh hayu urang kalebe ayeuna. Serahkeun aing serahkeun deuleu serahkeun aing batu sudi. Nah ngajak nyerahkeun wayah kieu. Geus hees lebena ge moal daekeun nyerahkeun beuting-beuting mah. Cek Bah Daim. Lamun teh daek nyerahkeun geura turun ti imah. Ulah hees di jero ditu di kanang muning deuleu. Bijil. Hei bijil. Bunarti beuki amak tutunyuk bari molotot. Palang panto geus dicekel bari rek dibabukeun. Aduh Narti. Ulah kitu sok diuk sing bener. Abah rek ngomong rek wak cabalaka sabab abah rumah sasalah. Cek Bah Daim menilu mengis. Kawas nu hayang dipikarunya. Heeh. Nah rerese teuing rek ngomong teh atuh. Matak naon mun ngomong sing puguh deuleu ulah-ulah elol jiga luar leor kawas orai. Jengkol aya usumna da ekol mah usumna deuleu. Bunarti beuki galak beuki amak wae ka Bah Daim. Ieu Narti. Abah teh rumah geus ngadatangan ka imah si Urpi. Tapi taya niat nu lain-lain. Maksud abah teh sakadar rek nagih duit. Ngarahasil kalawan nyugemakeun. Tapi si Urpi salah harti nyangka ka abah rek niat jahat. Manehna ngagelo nyebut bangsatnya bubuh tatangga harudang tuluy ngepung ka abah. Tah kulantaran kitu abah teh kapaksa lumpat sakalumpat lampet. Nu akhirna aya kadieuan ganyleung sarta abah sangsara ye. Tarang katinggang gedang, terus kabaledog ku batu nepi ka bancunur. Sarung murag di buruan, pakaian baraseuh ti gubrus ka balog. Dah kitu Narti lalakonna teh. Teu percaya kami mah. Teu percaya henteu aing mah teu percaya deuleu. Bunarti nepi ka ongeng-ongengan bakatku teu percaya. Ari sabab asa teu kaharti ku akal mun rek niat nagih peuting-peuting da beurang loba keneh waktu. Ari manehna betul percaya ka salaki atuh. Orek percaya ka saha atuh itu percaya ka salaki mah. Rek percaya kumaha ka lalaki gejul. Moalnya lagi dina mangsa tengah peuting. Eueuh waktu ari beurang. Jeung deui naon sababna sarung nepi ka barawak soe. Naon sababna nepi ka murang di buruan.
Pan rusuh lumpat sabab abah leuwasieun ka dewak. Munya. Munya gitu boga niat jahat, meureun moal lumpat deuleu. Teu niat jahat mah hatena tenang. Aya naon-naon moal rusuh kabur. Sabab moasieun ku naon-naon nu niat bener mah. Bagus, kami moal percaya ka maneh. Boga nyolobedor wae, kami nyaho. Maneh teh ngaheruan si Urpi atau anakna. Ceuk Bu Arti. Tanda snaker bubuhan awewe. Perasaanana seukeut para mitra. Aduh hapunten para wargi sadaya, aduh ieu mah ieu. Harita Bahdaim nyarita deui. Duh, abah mah teu rumasa. Ngaku sia me hampang, bising ditakos ya aku pangari deuleu. Bahdaim kasadekeun eleh carita. Ngomong kitu salah, ngomong kieu eleh kasadekeun ku pamajikan. Atu nepi ka janari leutik teh duanana hoghag parerea omong. Teu tarunduheun da kalindih ku amarah, isukna Bunarti teu ngomong-ngomong. Gawena manyun cap aseupan ambak ka Bahdaim nu peuting tadi ngulayaban. Teu nyangu, teu ngurus itu ieu, cicing bae ngajentueul bari teu ngomong-ngomong. Ari Bahdaim para mitra kacidana langsana. Beteungna karasa lapar hayang dahar eueus sangu. Hayang nginum ukur cai teh tiis. Ngan orokaya awak nyeri asa eumeur. Tarang nyanyautan inung suku nyeri rek barang gawe teu bisa antukna ngahuhuh di pangkeng sorangan. Sagtuna kaayan Bahdaim para mitra kacaturkeun dina mangsa janari. Hawa karasa tiis, angin peuting ngahiliwir. Pating sulusup kana sela-sela simut mepende anu keur sare. Nu beurangna cape mah talibra teu lilir-lilir. Hayam jago raong kongkorongok patemalan jeung pada baturna. Ngageuingkeun anu keur tibra mere tanggara yen tereh beurang. Kulisik harita para mitra anggara lilir korejat hudang. Kekereceman bari ngadedengekeun sora hayam anu raong kongkorongok. Ras inget kana rencana kamari. Yen poe eta manehna rek ngamimitian miang-meangan bapa. Mancen gawe gede ngalalana ka tempat nu can puguh karuhan. Asa karekreup sare tebet geus subuh deui. Garentes hate anggara bari jut turun. Terus kaluar ti kamar rebet kawas anu sarasa. Indungna genorojo ti kamarna pok nyarita. Wayah kumaha ieu teh Angga? Geus subuh mah meujeunna miang. Cung kacai heula, salat heula, ulah rusuh ini. Marek ngaheunkeun sangu mumuluk heula ngadahjag-jag di jalan. Ceuk indungna bari tuluy ngaleos ka pawon. Ari anggara turun kalawang hareup leos ka pancuran rek mandi heula. Fajar geus hibar hayam jago beuki raong kongkorongo. Urang bantar loa para mitra. Geus loba nu hudang nu kacai ngabring nu rek nyadap riab nu ngaler ngidul muru sadapan sewang-sewangan. Akhirna anggara geus tarapti geus dangdan sarta geus mumulu. Gek liuk di tengah imah. Disang hareupan ku indungna nu rek mere bekal ku amanat sangkan anggara ati-ati jeung waspada salila lunta. Bimurni para mitra sadaya harita nyarita. Angga, ai kujang rompang teu tingaleun. Tisaprak dipasrahkeun ku mage teu kungsi lesot sarege dibabawa mak temal anggara. Ari pikiran geus gili. Geus malah mah hate bunga cita-cita geus laksana. Sabab geus lilah yang geramiang neangan bapa. Syukur ari kitu mah emak moal melang moal sumoreang, moal risi ditinggalkeun ku maneh. Tah ayeuna emak rek mere amanat kade sing bisa ngajaga awak. Sing apik ngaping diri, jaga tekad, ucap jeung lampah, ulah gagabah dina nyarita. Kudu leuwir bibir hawara pikir ulah rek sabalikna. Atuh mun aya naon-naon utamakeun kasalamatan diri pribadi. Mun aya musuh ulah rek gelut kajian lumpat ngelehan maneh sabab tujuan maneh mah lain rek neangan musuh. Lain rek gelut tapi neangan bapa. Dina perkara barang dahar najan hidup teu mawa bekal nu cukup sing bisa ngaturna. Najan kakurangan omat ulah rek mulang paling. Ulah rek ngadahar barang haram. Ceuk paribasa mending keneh ngadaharan pupucukan jeung bong borosan. Jeung tibatan ngadahar-dahareun anu ngeunah nu meunang maling. Satuluyna omat ulah rek niat hianat, niat guhira, niat jahat jeung sifat-sifat sejen nu gagaroreng. Malah masa balikna kudu daek tulung tinulungan, kudu badi asih kanu leutik, kudu hormat ka kolot.
kudu sopan santun kasasama. Muga-muga ku cara kitu perjalanan hidup bakal lancar sarta aya dina kasalametan. Tapi hidup kudu sayagi yen hirup teh jeung huripna manusia mah. Hartina mah hurip jeung hirupna manusia belang. Hartina moal salamet salalawasna, moal cilaka salirana. Sabab sifat di dunia keuna ku alam papasangan. Tah palebah dieu sing sadar jeung tumarima. Mun kaparengan manggih sedih jeung lara omat sing sabar. Sakitu amanat emak, muga-muga ku hidup sing bisa dicangreun page. Dina uteuk dicatet dina ati sanubari. Ingetkeun salalawasna geusan dipioboreun mun manggih poek, pun tanganeun mun manggih sulit. Jadi padoman mun manggih sasar. Bra geramiang meungpeung poek keneh. Cek Bimurni bari cuma 5. Hatena bet ngangres nempo anak nurek miang. Nuhun mak. Kuring bunga menang papatah, muga-muga kuring sing bisa ngajalankeunana. Sing kuat nampa gogoda, kuring minta pidu anak poe isuk rek miang mancen gawe neangan bapa. Cek Anggara terus munjungan ka indungna. Berang peuting pidu hati emak marengan hidup. Bra sing salamet, sing mulus rahayu jauh balai, para kerizki. Didoakeun ku emak Anggara. Jung Anggara nangtung singkil saringset. Leos katepas dituturkeun ku paneuteub indungna jerut kaburuan bari maca Bismillahirrahmanirrahim. Ret ka indungna tuluy lempang ngagedig maju ngidul. Ku indungna dijajabkeun ku paneuteub di pelong pundukna bet matak sedih rus ras ka alam nu geus kaliwat. Angga muga-muga maneh sing hasil maksud. Garentes hatena bari tuluy asup deui ka tengah imah. Gek diuk dina palupuh ulang tepuguh nu dipikiran ciciptaan kumalayang kamana mendi nuturkeun nu jadi anak. Ari Anggara harita make kampret hideung calana pangsi hideung diiket nyoren bedog. Ditambah ku kujang rompang nu nyelap dina jeroeun bajuna. Teu ditemong-temong da bisi matak jadi mamala. Ari buntelan leutik nu eusina papakean keur salin ditogencang dina tak-tak kenca. Kaayaan geus carangcang tihang tatangkalan pating kelemeng. Di wetan beuki hibar ku pajar, manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Kabeh ngabagiakeun datangna beurang nu baris datang. Jangjang peuting geus ngalingkup namahan bilangan mangsa. Tekung silila Anggara geus bijil ti lemur Bantar Loa. Mapai jalan satapak maju ngidul sukuna geus baseuh ku cai ibun. Ari jalan beuki sidik sabab kaayaan beuki caang. Brai barasat panon poe moncorong ti tebeh wetan. Ngahibaran buana panca tengah. Alhamdulillah geus jauh ti Bantar Loa. Cek Anggara bari regeureun heula tuluy mali ka tukang. Breh lemur Bantar Loa ngajumpluk sawah upluk aplak. Jalan butbat haseup ti dapur ngalumuk luhureun lemur. Can peurai bangun talangke. Sajongjongan mah Anggara ngahuleng bae bari melong ka lemburna. Waas rek ditinggalkeun teh sabab loba lalakon nu kaalaman ku manehna. Malah ras inget kasih Amsan, ras inget ka Rustini, sebelah hatena lumenyap, renghap narik napas. Rustini biheung tepung deui, biheung moal. Taki muga-muga sing aya umur bisa patepung lawung nepi ka jucung. Doakeun akang sangkan hasil maksud kalayan salamet. Cek Anggara ngomong sorangan gek diuk heula dina batu sisi jalan. Awakna ngebul kapoyanan sabab geus baseuh ku kesang. Anggara ngalamun mikiran pilampaheun naha ka mana nu kudu dijugjug pangheulana. Teu bisa nangtukeun sabab manehna teh teu kungsi ngadenge beja naha di mana uwi ganda ayana. Nganu jelas najan natar ngaler natar ngidul najan kudu meuntas laut ge moal burung disusul-susul. Sanggeus rada lilajung nangtung gandeang lempang. Bangun tayak karingrang dijajabkeun ku hilibirna angin gunung. Dibarengan ku recetna sora manuk dipapag ku tanyakan hunatak jeung mata koream. Tapi Anggara tuluy lempang ngeureuyeuh tayak kasih. Cagtuna dina hanjuang siang. Urang teuneun di handeuleum sieum para dinyokot ningalkeun muga-muga kahareup kasampeur deui. Lemur Ciboros pernahna dikuleungeun Gunung Bongko. Angangna kira-kira 5 kilo ti lembur Bantar Loa, pacabakan urang dinya lolobana kana tani. Pubuhan lega sawahna jeung lega kebona jeung humana. Tapi najan kitu aya salah sahiji warga Ciboros nu pacabakanana kana dagang.
Nili kana kaayaan jalan-jalan nama asa mustahil mun usaha dagang bisa maju. Sabab jalan rarumpil taya jalan gede iwati jalan anu iwati jalan desa nu taraha loba batuan jeung loba pisan nyorang walungan. Tapi dina kanyataan aya hiji sudagar beunghar katelah Haji Marhadi. Haji Marnadi umurna kira-kira 50 tahun, anakna aya 4. Nu 2 geus laki rabi sarta teu aya di dinya, pindah ka lembur sejen. Nu 2 deui ngahiji Saimah, nu lalaki ngaranna Suhama, nu awewe adina Aryati. Haji Marwadi kawilang untung. Sabab lubak libuk loba harta boga anak jarugala. Geus hampang himping kudu nama dakari senang nawungkul. Tapi teu kitu, pasualan teh aya bae taun tukang indungna Suhama jeung Aryati maot, alatan gering panas teu katuluk. Can jejeg sataun ti saprak ditilar maot ku pamajikanana. Haji Marnadi geus boga deui pamajikan meunangkeun kasahan usahanapeun katelahna saina randa sakali dipangkaburkeun ku salaki. Mimitina mah para mitra, kulawarga Haji Marnadi teh biasa bae taya itu jeung ieu. Kawan tu hadewarahan da puguh Haji Marnadi kahiji geus kolot. Loba luang jeung pangalaman geus legok tapak genteng kade. Atuh kaduana ngarti kana bag-bagan agama, nya teu wudu kulawargana teh ayem tentrem taya pisan pacogregan. Para mitra kaum dangu, tapi dasar hirup manusia. Sokeun aku owah gingsir sarta lopis loba pisan barebedanana. Lila mah mimiti karasa haneut hareuy heuy, mimiti bijil sirung kabingung. Medal kembang-kembang kasusah ari nu jadi alatan. Nyi Sainah sok kagosok ku indungna nu rada saraka. Nu pinter nyarita, pinter niup-niupkeun niat jahat ka anakna. Akhirna dina hiji poe, Nyi Sainah nepungan ka indungna nu katelah Masarni. Puguh we si indung teh atoh sabab kadatangan ku anak anu geus jadi pamajikan haji sarta katelah sudagar beunghar. Nya puguh we meuni dihiap-hiap dibageakeun, dirabu, dipangku, dipapag-papag tina awahing ku sono kanu jadi anak. Bagea teuing Nyai, geulis anak mak. Kumaha cager Nyai? Pokna teh bari ngusapan tak-tak anakna. Panon melong kana beheungna kawas nu hayang sidik kana perhiasanana. Pangestu emak, jag-jag ayeuna mah kumaha ari emak? Ceuk Nyi Sainah malik nanya. Gek diuk dina kursi hoe nu geus reyod, kawan tu geus kolot pisan ari indungna leos ka pawon. Nyokot cai enteh jeung tekona sok ditunda luhureun meja gek diuk. Ari awak mah cager mah teh Nyai, jag-jag balejag taya ka nyeri. Ngan pikiran rada rungsing, hate rada sumeredet hon cewang roda kariwang. Leuh, ngaku naon emak? Nyi Sainah neuteub heraneun. Ari maneh kawas lain kolot we ieu. Pikiran teh ulah budak-budakeun wae, geura mikir, geura macakal sorangan. Ulah kudu dipapatahan we ku kolot barina oge. Yeuh Nyai, ceuli mah teh asarawi, mata Korea mah dengena. Mun diteki hiji matak nyeri teh kana ati. Matak gering pikir mate. Cek Bisarni. Beki daria datang na teh kalah ka disuguhan ku omong-omongan anu ngajurus kana kagorengan. Keke, na ya naon emak? Kumaha cek batur teh kitu? Nyi Sainah neuteub anteb hayang jentre sakalian. Ieu, loba nu ngomong ka emak magarakeun teh cenah teu pantes jadi pamajikan sudagar kaya, ari kakayaan Rudin teu papateu dipapaes. Nyewa istri sudagar patakal putukul punul. Nyewa istri nu beunghar make samping lalayu sekar jeung rea-rea deui sagala omongan teh kadenge ku emak. Malah yen wani nyebutkeun balegug ka hidep teh peda eta cenah unggal ka dieu kitu lah kitu keneh meureun. Terus kumaha ceuk mah teh atuh? Kumaha teh ditemal kieu ieu? Batur ieu, anak kami mah geus teu adigung, teu gede hulu, teu kumaki jeung teu papanas baran. Cocok ngahiji jeung haji Ki Haji teh sabab istrina lungguh timpuh andalemi. Ari corogena lungguh nyantri, da sagoreng lagi haji. Pantes najan rek Rudin oge, pantes rek sederhana oge. Da teu boga niat pamer, teu hayang kapuji, teu hayang nemongkeun hurung herang. Da bana mah teu ditemongkeun ge ka ciri ku umum. Jadi anak mamah bager tara boga rasa ieu aing ieu. Tah dikitukeun ku emak. Da jeung nyana atuh ge hidup mah tara sarakah sagala hayang. Tara hayang pamer kekayaan jeung deui era di imah teh lain urang kadua
arti namanya lain tapi lah nya pokokna mah aya Jang Suhama jeung Nyi Aryati kitu lain Nyai. Mun emak terus kumaha? Nyi Sainah can loba nyarita nanggap heula omongan indung. Saterusna para mitra indungna Nyi Sainah nyarita deui. Nyai heueuh dasarnya kitu. Jelema ngaranna oge yeuh hade ku omong goreng ku omong. Jeung sok hade ku omong goreng deui teh lah. Sok hade ku omong goreng teh manggih batur senang sirik nempo batur sangsara moyok. Tampolana sok aya nu ngajajele tayuh nama taya pamening. Nu kitu diomongkeun nu kieu dicaritakeun. Tapi cek batur mah rea-rewe ngomongna teh magarkeun teh hidep mah cenah bodoh katotoloyoh belet belegung taya kahayang. Jeung loba-loba we ngaromongna teh pokona mah panas we kana hate emak. Sangkat emak ngabarung sinang ka hidep. Ngara emak milu senang meureun atawa ngara hidep hurung herang, hurung nangtung siang leumpang kitu meureun. Mun kuring geus hurung nangtung siang leumpang kumaha emak? Nyawa teuing pancek emak oge hirup teh taya piliheun. Keur sangsara diomongkeun, geus senang dicaritakeun. Nya kudu kumaha atuh nya? Nyi Sainah ngahulang. Manehna can bisa neguh ka mana loyogna omongan nu jadi indungna. Tapi geus bisa dirarampa yen indungna hayang nempok manehna gini. Sakumaha pantesna jadi pamajikan nu beunghar. Lantaran Haji Marnadi sasatpang jegudna di Ciboros. Sepi tanding sudah lawan estu taya nu mapakan. Nyai, ka mana salaki hidup ayeuna? Aya mah keur ieu pere ayeuna mah tara ka mana-mana. Tuh kabeneran. Mun tara ka mana-mana mah heug ajak ngawadul sing daria. Heug deuketan hatena sangkan heueuh beuki nyaah ka hidup. Beuki masket, beuki kapelet. Nu akhirna hatena leah daek nurut kana sagala rupa omongan hidup. Tamun geus kitu pek terang-terangan. Hayang gining kitu, sabab mun pamajikan Rudin saha nu era pan salaki meureun. Tapi salalikna mun pamajikan gining saha nu reueus pan salaki meureun. Tah kumaha? Mun pada muji, pada naikeun nu naik darajat teh salaki. Tak kulantaran kitu ayeuna mah emak rek merdih ka hidep, cing atuh giningan awak teh ulah Rudin kitu. Sugan omongan batur masih jempe. Ceuk Mas Harni. Es kuning sajalan terahna ngabudalkeun harepan hatena. Sok sanajan ti samemehna mah ngawahan heula magarkeun teh cok omong batur padahal mah karepna sorang. Kitunya kapalai emak teh. Ceuk Nyi Sainah bari ungut-ungutan. Ngarti kahayang anu jadi indung. Tah kitu bener tapi kade ulah heureut uteuk yeuh jeung salah rasa. Nu sanyana mah lain kahayang emak tapi keur kapentingan hidup keneh. Keur hidup keneh nu kitu teh. Nu bakal ngeunah ge hidup sorangan maonaman mah geus kolot. Yeuh, teu hayang babarenye nempo anak senang ge pirang-pirang nuhun ti isceuli herang mata. Ngan bakal leuwih nuhun deui mun anak leuwih maju bari jeung bisa ngamajukeun nu jadi kolot. Apan taya salah namun anak mulang tarima ka kolot lain. Nyi Sainah ungeuk. Beuki ngarti kana maksud nu jadi indungna. Nyai, mak teh ngadenge beja yeuh. Mas Harni beuki daria ngomongna. Malah mah diukna ge ngised semuha harewosan kawas nusieun kadenge ku cak-cak bodas. Atuh puguh Nyi Sainah beuki panasaran pok nanya bari mencrong. Aya beja naon deui, Mak? Minggu tukang Nyi Rohmah anak Kijimin. Kungsi ngawadul jeung Nyi Aryati basa balik ti dayeuh babarengan. Harita Nyi Aryati cacarita panjang lebar ngeunaan hidup. Hah? Kumaha cenah emak? Yeuh nu sanyana mah anak tere hidup teh nu duanya. Beungeut yang hareup ati mungkir, kalakuan kawas keuyeub, mata kahareup leumpang ka gigir. Si horeng cangkang na wungkul nyaah jeung hormat ka hidup teh da jero-jerona mah ngewaeun. Ceuk Mas Harni meuni tanesna keur nyaritana. Piraku, Mak? Nyi Sainah meuni ngajenghok asa percaya asa henteu sabab omongan indungna asa papalimpang jeung kanyataan. Iya itu si Nyai. Ieu mah manusia mah pinter sandiwara yeuh, sabab aya paribasa laut jero bisa diteleuman, hate jelema najan deet hamu bisa kakobet. Hidup ulah silo ku kahadean lahir. Batin macan pugu. Kumaha cenah ngomongna, Mak? Nyai matak sedih, mama yeuh matakna langsa. Sabab kasedih hidup teh. Kasedih emak, kasenangan hidup, kasenangan emak. Jadi mun aya nu ngomong goreng teh, hidup teh, ka hidupnya asa ka emak pribadi we. Kantos kana kituna mah kumaha atuh mah kahartos ku abdi oge.
Ieu nyai sing waspada, sing nyaring ati ulah kajongjonan teuing. Kudu boga naon teh sakudua ulah tenang teuing sabab zaman teh maju. Umur beuki ngurangan, ulah bolos strong, sifat jalma sok geuna ku awah gingsir. Mana komo ayeuna geus kadenge gerenengna magarkeun teh cenah Aryati jeung Suhama teh teu rido nempo bapana kawin deui. Lantaran manehna can rumah tangga, sieun beakeun bana. Jeung kasieunan bisi bapana tamplok kanyaa ka hidep. Nu akhirna harta bana sakitu lobana teh ragrag ka hidep. Jadi cindekna mah anak teh hidep teh kasieunan, bisi bana bapana dikawasa ku hidep tak itu dasarna mah ku nyai. Ngan hanya kale waktuna kaburu beak deui. Para mitra. Ieu mah dasar waktosna kabujeng see para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun enjing mungkin aya sabagian kalimat nu diwangsulan deui. Mangga para wargi wilujeng kantun bae acara nu biasa kahaturkeun urang cekapkeun wi ka dieu, wilujeng kantun bae permios.